Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Nuju naon? Nuju naon? Ya, biasa ya. Punten ya aya saali tuangan kanggo Pak Haji. Saha? Di mamah ti bumi. Bumi. Mohon. Iya tuh repot. Teu kolobot itu Pak Haji. Kalau baca. Mohon. Oh, ya kasukaan pisan Pak Haji. Mohon pan saalit ewang Pak Haji. Atuh padahal teh di situ Bang we. Pan aya saalit. Tak kitu we Pak Haji nya. Ayo kirim tuang ke Pak Haji tuh ya. Mohon. Atur nun pisan ya. Mohon sami-sami. Salam si mamah nanya. Siap, mohon Pak Haji. Pada malah. Henteu ah. Mangga Pak Haji ah. Geser. Naon Pak Haji? Kang jajan. Wios da biasa des ngicap. Bisa, sih Pak. Iya. Masih. Oh, mohon atuh hatur nuhun nya Pak Haji nya. Silakan di sana. Mohon. Mangga Pak Haji. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Nuju naon? Ya, biasa. Da ieu aya saali tuangan kanggo Pak Haji. Saha? Ti mamah ti bumi. Naon? Kolobot kitu Pak Haji. Salit ewang Pak Haji. Ya. Sing nyawa diadab yeuh teh. Nganteran eksetik loba ngaran ka haji kos aing ngebeunghar gitu. Na baskom. Biasakeun na baskom sing nyawa diadab. Atuh pan eta na ge salit Pak Haji. Lain bahasa eksetik teh. Adab, kahormatan. Mohon atuh hapunten Pak Haji. Nah lu ki, kada hancur lu ki mah. Mangeuna di dahar. Mah cocok jeung pujit Pak Haji mah. Astagfirullah. Nah lu kitu mah mangeuna, yang mana? Wah, orang kayak kieu ngobrol jangan neraka kawan.